Sawios-wios paman. Kalian hapun tengah pilih kirang tata kiti duruga sarang priyogana. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawada tutung biritna. Bugiat ya sangat maklum kana rupiah kalepatan wabatara pada. Sebab eta teh yakin jimat tu pangpu ampuna lintang teh saling hampura antara urang jeung urang timbalan. Oge sumpingna hidup ka dieu anu tangtosna nembe dibagiakeun pisan ku hampura leuwih ti heula kasep. Dau teunana. Kumaha cara lager kolot-kolot di lemur ginanjar kawilujengan baktos kasadayana pini sepuh di warawat nuhun kasep. Tuang Ramadama iba. Usum naon ditu? Nya saperti dieu we. Di dieu mah keur usum lang layangan. Ai ka itu nepi Bang Emok. Ya wae nu kitu mah. Brajalela nu kitu mah teh. Mahabu bulan. Sami jadi ge sama. Aku. Gimana? Tah kitu Kang Rai tansah dia jeung aja. Sejak ngupingkeun kaulan. Oh kieu. Saperkara akan ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan utawi kapan kana pangangkir akang dina wangkit kiwari timbalan cunuk waktu ninggang mangsa nitih kana panci nu dipandang mustari urang bisa riumung pulung bari nyacapkeun kasono anu luar biasa tangtos ulah kalayan sajabati eta yakin akang salaku raja di negara ngarepati di negeri anu sayaktina kuduna mere pangleler pangajen kasampean pangajen anu saluhur-luhurna dasarna teh tina rasa rumasa di negara Dwarawati ngeyek dayeuh ngolah nagara teh istuning enteng ning bangga utawi salira teh katembong pisan ku akang teu nginjeum ceuli teu nginjeum panon istuning satya satuhu teu ngijing sila bengkok sinembah timbalan katingal dina kasumangetanana adunya nya topat hiji waraga nyawa di palar keselamatan negara jeung bangsa lain ukur babasaan tapi kena jin prak-prakanana tah eta menta supaya dipageuhan utawi kaais mantri bupati jeung sajabana anu memang dina mangsa ngeuyeuk-euyeuk ngolah nagara teh istuning urang teh bakal nyorang hese capek susah payah pait ketir larang jeung balangsa dimana teu saeutik rahayat jutaan rahayat anu dikungkung ku urang salarea anu memang moal mungkin nyaeta minuhan non rupaha kahayangan tapi bisa dengan eta tetep urang lamun tea rahayat geus nembongkeun rasa kaprihatinan dirina ngaliwatan demo jeung sajabahna urang teh kudu sagancangna neangan leka anu konkret anu proaktif kumaha carana pikeun nanjeurkeun hukum kumaha carana nanjeurkeun pikeun ngamakmurkeun nagara jeung bangsa mun ceuk bahasa agama mah baldatun thayyibatun warabun ghafur tah eta hartina sing bisa misahkeun di mana urang posisi salaku pamimpin di mana urang posisi salaku pribadi sebab pribadi lain hukum lain pribadi kadang-kadang urang teh sok salah cicingna dina mangsa jadi pamimpin dadak sakala sok ngayakeun tindakan anu ngeunaan pribadina hartina teh salah kaprah timbalan eta anu bakal bisa ngabalukarkeun krisis kepercayaan rahayat leres di antarana seperti urang mangsa kampanye ngawur-ngawur harta banda jeung ngawur-ngawur janji anu teu bukti tapi geus jadi urang kakah lanca-linci luncat ulang udar tina teuing adang ta eta teh sarua jeung mopokan kokotor mopokan beungeut ku sawe kana diri sewang-sewa anu temahna
Dina 10 pamimpin bener aya hiji oknumna nu 10 bakal kabawa koreng. Kabalerang atuh. Timbalan. Komo deui akang sagedengan raja teh nyata gelar Batara. Tugas di hiang otipati Jagatnata. Saya aktifikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunia. Loh, Da aing ngaleungitkeun kajahatan mah da mungkin. tangtos. Margi pangeran geus nyiptakeun papasangan. Cobi ulah. Aya kulon, aya wetan, aya kidul, aya kaler, aya awewe, aya laki. Beres. Aya salah yang bener. Jadi cinekna nyaeta pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kejahatan. Mempersempit ulah. Mempersempit kejahatan. Leres. Ngeureutkeun. Di antara carana teh nyaeta akang teh ngayakeun pasukan perdamaian di tiap-tiap negara dicokot wawakilna. Di antara teh di negara Amarta nyamas putra pisan Gatotkaca. Ieu nu kapetok. Najan bari jeung budak. Najan masih kene dihanapeun urang umurna, tapi dina lakon gawena teh istuning nemongkeun keahlian jeung kaprofesionalan dirina. Oh datuh. Teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak baraku kuncungan uyah matra es haluhur. Tangtos ulah. Bima bapana Sidik anu pengkuh dina kajujuran. Atuh ibuna Dewi Arimi ratu tina negara Pringganani. Piraku we boga anak hiji teu kagero malahir jeung jasmanina jeung rohanina. Laras. Kalangkungan teuing paman lain kalangkungan da bener. Tangtos ulah. Dina tak eta bentang. Da lain bentang 7 eta teh. Anes atuh. Obat sakit kepala lain, tapi eta teh bentang teh pangkat dasarna teh tina rasa bener. Dipercaya di tengah-tengah masyarakat utawi dina jasa. Kalungguhanana jeung bukti tilu karya. Nya. Apa loba nama Om Dohungkul. Rajeun dijadikeun dume dulur, rajeun dijadikeun dume kulawarga, Nya. Nepotisme gitu. dume anak jeung sajabana bari jeung lain dina ahlina. Nya atuh. Hartina teh nepotisme. Ya. Gitu. Kita di dieu carincing, pageuh kancing Saringset. di malam. Cilingcing, calingcing. Calingcing pageuh kancing cileuya. Saringset pageuh iket eta teh. Sok pepekan tina ieu, komo bari jeung pan anyar kene urang kurbanin. Nya. Syariatna nyaeta ngurbankeun sasatoan, hakikatna teh ngurbankeun sifat sato nu aya dina awak urang sorangan. Biceun kasatuan ulah. Miceun sifat sato. Sabab mediana manusia teh nyaeta sok kacikan ku sifat sato bagong, Kalah. sato monyet, sato anjing, sato orai. Contohna seperti urang pamadegan luar leor, pamadegan teu bisa dicicingkeun, pamadegan teu bisa dipercaya, nu kitu sifat naon? Sato orai. Orai. Beras beung, aya nu beras beung sato bagong. Bagong kele. Kade. Nu sok leletak anjing. Nya atuh. Tah jiga emang ayeuna geus miuni anjing hirup teh. Oh kumata pula. Leletak, lain masalah letak eta, miuni anjing teh ka pamajikan. Nya. Nah kumaha? Miuni anjing kasih. Kumata pula. Miuni anjing ka pamajikan teh di hareup mah tungku we kieu. Manehna ngawang-wang itu ieu ge tungku da sieun. Tapi lamun aya nu ngaliwat bari eueuh pamajikan, wow. Eta. Aya nu ngaliwat pangagaya. Nu kitu wae dibahas atuh patakaran apa manehna ki jaga geus kolot. Nya. Aya bahanna cepatna gede. Nya. Getih kentel. Itu bulan. Aduh, punten we ngalakukan bahasa itu naon tanah. Pantas we kuduna ge kitu. Urang teh eta teh nemongkeun silih asah asih jeung asuh tah di antara silih wawangian teh silih asuh.
dina mangsa urang geus boga ilmu turta kalian darap-darap kana pagawean sapoe hadena eta ilmu kudu dihampangkeun ka batur ulah nepi ka dikoretkeun ngeunahna kadunungan ka dieu teh kitu tah kumaha kula per nya nya mata kaula mah moal incah balilahan lah moal cari kedudungan mau pindah rombongan moal nya kecuali kurang nabeuh gitu lah tah deui bati eta timbalan anu aya patulah patalina sareng Gatot Kaca deuh sumpingna ti enjing-enjing tadi deuh tinangtos semua aya haseup mun teu aya seuneu kase timbalan bisi aya saja bati sono hidup datang sumping ka dieu bilih aya dugikeun ka eueuh sok balaka memang umawi kaula teh ngemban tugas Rabab Batara Batara tugas nampi pancen nyeta ti uap Prabu Yudhistira kitu timbalan atuh lain carita kasep mun lain kita tardi saya setiaki timbalan mengkadalah sekedapat urang parios heula urang taros heula naon maksud itu junana sok aya payut sawios cekap di dieu is awon kapayun aih maksud tujuan namanya ngalamar gawe lain apaan sidik akang teh boga adi Dewi Mayangarum Dewi Subadra si bungsu anu memang dileletik mangsana cicing di patempatan ayeuna geus rumaja putri rek aya nu mileuheungkeun Kang Rayi Subadra bade kawin kusaha ku panengahing Pandawa Raden Arjuna itu geuning tarah teh kitu nya aduh kasep mun tita tadi atuh teu sangka teu dinyana Allah numutkeun ramalan tah mang percaya Subadra muarek ngajodoh ka Gat Arjuna Arjuna muarek kawin lintang ti ka Subadra pasti eta mah kaula kedah naros heula ka Batara naon teh nah ditampi henteuna kumaha ka Batara tangtuna ditarima tapi sidik bukti waspada kunyata utawi nate ka tidi wartoskeun ka Subadra ditarima teh henteu mah yakin bakal ditampi ieu mah ditarima kasih wah beres lamun jadi ieu 7 poe 7 penting urang ketanggapan seniman urang undang reog ubdat teh upacara adat tarling teh gitar jeung suling tardung gitar jeung bedung Dupitarjo eta mah dosen lajeng deui Singa Depok buruk kudarengong anu hayang pop Sundana aya Ade Asrin eueuh Ade Asrin pinuh aya Ade Lono gampang gimana terakhir pengosan Ustadz Haji Ayub beres ya aya meureun kitu konsumsi urang loba pisan pakaulan bakal loba peuyeum pamela atuh gula kawung celincing dipatohinin meunang can peuteina can caud jeblag ya acan ti Bapak Juli teh Bapak Juli teh nyaeta adina Juni
Nah, itu maneh teh. Gitu. Wah, loba pisan anu bakal ngilu Cikibung dina mangsa ramean. Ya kitu nyerah kabadarnya, timbalan yakin pisan. Bagja nu taya papadana satyaki, bau timbalan. Lir pendra. Saweg imbal wacana. Sapraptanepun ayat tatamu ti saluareun nagara utawi nyaeta tatamu ti nagara Mandura Harja. Rakana Batra Kresna Kakasih Prabu Baladewa anu kiwari sumpingna teh kairing aleutan Kurawa ngahaja nyamper guru besar ti Jajara Sokalima Residorna. Malihan nyandak kotongan emas picis inten Jumanten margi adi bedeungna Baladewa Rayi Garwana Herawati teh Kakasih Raden Purisrawa palai migarwa Dewi Subadra atau kok kitu na bade nepangan Kresna sejak ngalamar surak manghamba-hamba Prapta Cia-cia anak dayo recet Badega Santana anak dayo para Santana Badega anak dirada mata anak jaran medal saking krongking nah untuk teh paman duduk gitu duduk teh nah duduk terlebih dahulu duduk teh sanes mun didih jadi ditanyakan kumang biar kasantana ka Badega anak dirada mata nah aya gajah ngamuk duduk sanes hana jaran medal saking krongkeng nah aya kuda lepas dina pakandangan sanes nah itu bahasa Sunda wae budayana kitu nya mun teu dipake bisi teu meunang bina jakrama itu ya pranyata hana hapa Santana Badega ya tamu kuningakeun tamu ti nagara Mandura Harja Prabu Baladewa itu geuning Raka Batara Kyai tuang raka di nagara Mandura Harja sampun tumiba Kakang Baladewa iya aduh Kresna teuing bisa seleuweungan ulah kaget ya Akangi Kresna bogeakeun Akangi Kakang Baladewa aya Kresna ieu Rayi Kang Mangalingi Paman naon nger oh ya naon aya teh Kresna aya ada Cahampura kepercarita kangge keperkasaan kaula nog itik seprit jeung jame parantos dipasrahkeun kiwari kaula hayang buru-buru panggih jeung Subadra paman ngala rupa oke kudu nete taraje nincak kambalan titih rintik kudu dipake tong janji gapruk daya prosesna iya lila nepi ka kitu abogena anak raja ada kekurung kuiga keur marada edeot jelema teh daek teh diburuhan we gede dumeng anak raja nya punten atuh nger sok bejakeun babar
Si sadrabasna saya. Naon teh ya sepuh kieu nger. Dina wangkit ayeuna ngahajapun Mang Domongkap ka dieu hapunten langkung dipayun. Hampura leuwih ti heula. Olono mah berangkep. Hampura geus sarua kene atuh mereka bae aku diwakilkeun ieu teh. Cicing. Aip. Naon? Mana Subadrana keur tiktokan heula. Sabar. Keur lain jempelanan. Nya Sabar tahe. keur live TikTok keur ngalakukeun Gudang Garam Jaya gitu. Sabar tahe. Jeung lagu Wa Iming. Iming gitu akan bae da. Wa mangog geura Wa Iming karana teh sarua. Kieu nger. Kumaha, paman? Jauh di juk anggang di teang jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Dina pudunan ngadudut dina tanjakan ngageang tinu datar ngagandeang. Anger bisa kawit mangka sumpingan tuang rakat di Mandura Harja rewas kat pacampur jeung bunga ari sabab nyaeta piwarang dianteur ka ieu nagara Dwarawati were tuang rakat teh kagungan rai atawa adi beudeuh putra Prabu Salya ti nagara Mandara kakasihna Burisrawa anu paranto sumping ngahaja ka dieu teh nyaeta bade nyangakeun sabda panglamar kange tuang rayi Dewi Subadra atawi Mayang Arum. Itu ya. Waduh cilaka waciu sigana ya. Tak hidu ye. Kurang leuwih nanya tak akan bade ngalamar Kang Rayi Subadra sasat adi bade akang Raden Burisrawa teh kaedanan berang peuting berang dengan dahar peuting dengan sare leuwih waas lamun lu bakal sare ngulin gaim ganyang ongko diwakilkeun tapi ngecebrak wae ya ampura ampun air aduh Gusti nu agung mun teu tuman rag-rag jantung ai naon dijang di mana Subadra aduh astagfirullahaladzim keur main kereta mini naon miniatur kelanan antosan sabar Raden tenang tos teu kuat kaulah hoyong oleng panganten Raka Prabu hayang silih simeuh ku kadeudeuh hayang silih banjur ku kayung-yun hayang silih seblok ku kasono Subadra hayang buru-buru dangdutan ampun dasar budak idiot dalam muntah beunghar mamadaek gitu nya
Sok dume we lega tanana. Margi teh sadinten bareng nyaeta panglamar anu sumpingna ti Gatotkaca ti Baladewa. Nanging kunirahangan ti kakawataling lisan mekaten pengantikanipun. Sae nampi repuluhun laksa ketika bingaan. Naon rupaha panglamar sadayana. Tak itu tak. Kitu i. Cing coba supados dibeunyer beas naon rupaha jawabanana. Nanging sakedapan punten sepuh salira mangkar heula. Naon nger? Mangga. Sangkan kaula tiasa lancar beres roesna dina mangsa cumarita sareng pun lanceuk. Oh sae mangga. Mangga bade langsung ayeuna bade aduh ampun. Mana subana dakwaan? Meni marah-marah wae. Si idiot birahi. Kumaha teu kana sapi heula? Teu hayang ateul. Ateul, ya. Pernah berarti nya. Beja di si aya. Si gua. Sae nampi rebunuhun laksa ketika bingan sakali deui kaula naon rupaha kapalae sadayana. Istuning bunga-bunga ngang amarwata sutapikeun kaula. Tadi jadi terima. Upami ditampinteuna sangarupa kedah pardu kasamur sunat kapilampa. Upami pertikahan teh teu disandarkeun kana ridona kolot, doana baraya hungkul, tapi kedah cinta antawis jenis-jenisna. Alahkeun bae dieu teh bogona ge paksa we. Masa depan cerah ya. Nya atuh. Iya di beuteung teh nyata anak raja. Prabu Salya dina mangsa lengser ka Prabona teh anu bakal bisa neraskeun tapak raja jadi raja teh ieu tieu. Nya. Teh sidik lanceuk nama kabarana ge awewe. Nya. Nya. Kitu. Pokona mah moal keung masalah depan mah. Moal hariwang, moal nepi ka mikiran beas-beak. Moal kosong gentong deh. Moal ngadenge sotokeun wisik bisa nit-nitan. Goah teh pinu. Nya. Kitu. Sae. Nah kaula bade ngobrol heula opat mata paman sareng kulajeun. Opat mata padu duaan. Ya. Sanes kaula teu ngajen ka salira utawi ka sepuh. Ini. Nanging anu aya urusanana patali sareng pribadi kulawarga kaula. Anu langkung daria. Ngomongkeun naon ji? Saena engke perduaan. Ya. Ngomongkeun awewe. Sanes. Atau rek ngomongkeun ramuan, sanes. Ini. Berem hideungna engke bae satyaki di malang wayahna. Tatamu piwarang leson heula. Mepeskeun kacape. Di kamar palitikulon kangge Kurawa. Di kaler kamarna teh kangge Gatotkaca. Di malang. Ulah sina ngarene. Bau. Menta diatur sarupana jaga keamanan di tempat. Bau mangga. Sing tartib. Kakang Badewa, iya. Sami-sami orang pada jengkar di patempatan. Paman dikatuningi heula. Oh, saya mangga. Hayu. Saya. Mong tegonya. Saya. Asa teu dihargaan ku pribumi ieu. Tadi ajen atuh. Tinggalkeun boga imam. Jauh-jauh di lembur ngahajak ka patempatan. Melaan cunaon aing teh saha di sekolah mah teh? Guru besar, rektor tapi nepi ka digigil sarua we jeung popokan pokok teu kana beungeut aing kabina-bina tingnya gelar Batara. Aduh, Gusti. Naon dicep. Pusil lagi nya. Ulah wakal live. Ulah.
Demo aya nu ngagip moal. Sok fokus kana gawe. Nya. Ya. Nah saha? Gatot kaca. Nya. Goro aja mana itu? Tom tarik teuing. Gatot kaca kawung jari lain. Jojo ka kawung jari. Atau wasila jamwe. Ya, si Gatot Kaca anakna Bima orang Amarta. Gini aja dia nu matak teh oge. Tah, Baladewa, Angger Baladewa jeung Angger Batrakrasa teh rek paduduaan, rek ngobrol. Aya ngobrol anu penting cenah. Nu matak urang teh dipernahkeun teh di kamar belah kulon. Tempat kurawat teh. Nah si Gatot Kaca teh aya di belah kaler. Atuh nyebrang. Papentas. Berarti aya cukang. Mesti didenge aing ngomong si anjing. Awas ya mun aing boga proyek anyar ningalikeun. Emangna enak aing dicuekin euy ngomong euy. Tembal-tembal tuh aing teh kadung asup kena elep ieu aing. Tah. Nu matak urang ngejieun reka perdaya. Reka tipu perdaya Mustofa. Muslihat bro. Bro, woi. Bener jelema mabok mah teu didenge aing. Budak dan kenca juga nama. Checklist hiji. Ayeuna kerma eker deui si Gatot Kaca teh hese di ala nyawana. Hese dipetik patina. Meng keur di luar di negara Dwarawati urang nyin huru-hara. Huru-hara kumaha? Huru-hara. Ya. Beneran. Beneran gotongan teh aya di saluareun pagelaran luar. Ya. Tak iya gotongan-gotongan anu aya opat gotongan teh urang seret ka tempat liliwatarana si Gatot Kaca jeung liliwatan para Kurawa. Di tempat di jalanana. Lanjut. Geus kitu eta gotongan-gotongan teh nyata awur-awur. Awur-awur eta gotongan awur-awur bini teh rek hujan. Sabab lamun geus hujan kieu yakin pare bakal jadi moal aya hama urang tah lamun eueuh hama itu ye pupuk Korea. Nya Korea we. Bisi dirontok, bisa aya beurit bisa jabana. Ayeuna waktu ayeuna teh yakin kudu gawe bareng sabab ku urang ti urang ka urang keneh. Sadayana ge urang pada digawe barang dina mangsa itu lanjutkeun hukum pertanian. Dajan urang sajana hukum tapi pertanian kudu tanjurkeun. Tak kok kituna urang dina waktu ayeuna atuh untung teu kapanggih deui. Amper we kulah. Untung bisa disalengorkeun kana pertanian. Pusing ngajar budak SD ngeunang pertanian. Palingan ada pintar wae. Matakna ulah belajar papan bikin entos. Aduh, fokus teuing aing mah poho. Kadang-kadang teuing. Ieu teh bini kumaha aing teu ngarti ya. Ngawur gotongan diawur-awur karena binih-bibinihan. Aing bakal mabok tarik gitu aing. Lieur ya karasana ya. Jadi tah geus daur-awur kitu gujurkeun belah kidul gegerkeun kaler. Gatot Kaca ngawur-ngawur sing kompak salarea. Sing saur manuk. Sing sasora. Geus kitu seret si Gatot Kaca ka tengah. Manehna moal rek bisa berkilas sabab bukti geus aya. Sedangkan saksi urang ka area. Iya. Geus kitu. Manehna rek asal itu ya kepung waku boyang ngamangap. Jadi urang gebugan parete.
geus panen teh gebugan sebab naon bisi parenan pamurincai itu yeuna supados Telong kok si Sune minuman. laukna beunang sagarupa oge urang citarapti gebugan komo lamun kasur teh mah digebugan aduh loba tumila Ya tuh. loba tumila tangtuna oge insyaallah yakin urang teh moal tumila tum mun bejaan goblok sia tuh kaulah keur ngalamun ku ngalamun wae sia mah beuh nepi ka kitu sia teh mana karepe curiga kaulah kanca ieu ngariung nepihan karamean nu ka kuping ku katul kaca kitu wah sia dirarungkun ku kaulah bakal direkam hayang nyaho sia antep hayang nyaho jadi kumaha kieu we kieu tak gotongan opat gotongan di pagelaran luar pindahkeun kana sajalanan tempat kaca jeung urang geus kitu awur-awur geus awur-awur baca sahar itu yeuna bujur ke belah kidul geger ke belah kaler gatot kaca ngawur-ngawur gatot kaca ngawur-ngawur sing saur manuk seret ke kaca kitu tonyokan kurang gebugan sing beunang nepi ka patina piraku jelema hiji eleh moal mungkin make jeung eleh urang sadarea najar sakti mandag urang ke kaca yakin bakal aya elehna hujan oge pan aya araotna